Kabayang teu lamun misalkan bebersih kebun nu sakieu legana kudu ku sorangan. Moal anggeus ku sapoe oge. Hai, wilujeng we kieu baraya. Meungpeung sakola barudak lalibur jadi urang ajakan we barudak ka kebon kitu nya. Daripada yana barudak nonton wae, main we HP, mending ge di kebon kitu tah meh nyaho kitu tah kolotna teh capek kitu tah lamun di kebon teh. Sebenarnya namanya ieu teh bebersih kebun nu gamlung teh sieun ujug-ujug aya oray macok gitu nya. Tapi teu nanaon lah haula we babacaan ti tadi oge geuningan. Tapi da urang teh hayang tenang, hayang nyaman gitu nya di kebun teh jadina kudu bersih, kudu rarapi gitu tah meh ngeunaheun katingalina oge gitu nya. Ayeuna pepelakan da anggar meureunna dituang ku sorangan meh teu meuli teuing gitu nya. Da ayeuna mah jaman sagala hese ekonomi oge. Sok bener teh dulur-dulur, ayeuna sagala hese neangan duit, neangan gawe hese. Unggal jelema meni riap jarara di konten kreator, kunaon cenah jadi konten kreator? Nya cenah eta ningali gaji batur geus gararajih gede teu sagampang eta dan nanaon oge aya prosesna. Tah jiga kieu melak sawi oge henteu ujug-ujug jadi sawi, teu ujug-ujug jadi sosin kitu nya. Aya gagalna heula, aya prosesna heula, aya jatuh bangunna heula kitu nya. Kumaha we ieu jiga pepelakan kangkung, teu ujug-ujug jadi kangkung, sabaraha poe kudu disemai, aya nu langsung ditanam langsung jadi milik mah teu sarua nya baraya nanaon oge beda-beda kitu nya. Beda-beda jelema, beda-beda milik jeung rezekina gitu. Tapi naon anu diproseskeun ku urang batur mah moal nempo. Jika ibarat ieu urang melak kangkung kitu nya, batur mah moal ujug-ujug nempo ayeuna taneuna horea meureun batur kudu nempo nyeboran taneuh mah. Tapi lamun geus jadi jararangkung bararada kangkungna batur oge ningalina pasti resep meureun nya. Tah kitu tinu prosesna ieu urang bener-bener kudu diajar sabarna luar biasa kitu nya. Kusabab ieu teh tos beres kitu nya, nyeboran, bebersih, nanaon urang menikmati heula di saung angin sore.